Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang barudak kelas 1? Mugia sadayana aya dina kaayaan daramangnya. Kompetensi dasar dina pangajaran 7 aya dina KD 3.7. Mengenal kosakata benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ayeuna urang mimitian dina ngaregepkeun sajak. Ngingu ucing. Abdi gaduh anak ucing. Ngaranna si Kapas, si Ucul, sareng si Lestreng. Di paraban jeung di mandian sadayana makhluk Allah. Ku urang kedah di pikanyaan. Ta eta barudak ngaregepkeun saja. Supados leuwih ngartos sayu barudak urang regepkeun aya naon wae dina eusi sajak ngingu ucing teh. Dina bacaan sajak anu parantos ku ibu dibacakeun, ayeuna urang tiasa nimpulkeun eusi tina sajak tadi nyaeta anu kahiji, anu gaduh anak ucing teh nyaeta Abdi. Abdi gaduh anak ucing 3. Ngaran-ngaran anak ucingna nyaeta Ucul, Kapas, jeung Lestreng. Anak ucing ciptaan Allah. Urang kedah nyaah ka makhluk Allah. Tah tadi ngeunaan sajak. Ayeuna urang mikawanoh sasatoan. Sasatoan dalam bahasa Indonesia artinya hewan. Sasatoan teh rupa-rupa pisan. Aya nu jangjangan, aya nu hirup dina cai, aya nu lindek, aya nu galak, aya nu hirup di leuweung, jeung aya nu dipiara di imah katut buruan. Jadi anak-anak, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu binatang itu banyak macamnya. Ada yang bersayap, ada yang hidup di air, ada yang jinak, ada yang buas, ada yang hidup di hutan ya. Dan ada juga yang dipelihara di rumah atau di halaman rumah. Tah ayeuna hayu urang titenan gambar sasatoan. Sato anu aya janjangan dipiara di buruan, anu diarah daging jeung endogna aya entog, aya hayam. Sato anu dipiara di jero imah, contona aya lauk, aya ucing. Sato anu diarah dagingna, contona nyaeta aya sapi jeung munding. Sato anu galak nyaeta contona harimau, singa nya eta teh sato anu galak. Majeng deui ayeuna barudak urang mikawanoh tutuwuhan. Mikawanoh tutuwuhan. Kitu deui tutuwuhan. Aya nu dipelak di sisi jalan, aya nu dipelak di kebon, aya nu di buruan imah. Aya anu di sawah jeung aya anu di leuweung. Nah, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan anak-anak. Ada yang ditanam di pinggir jalan, ada yang ditanam di kebun, ada yang ditanam di halaman rumah, ada juga yang di sawah, dan ada yang ditanam di hutan. Leuweung itu hutan artinya anak-anak ya. Hayu ayeuna urang titenan naon wae anu tutuwuhan teh dipelaknanya. Contohna tutuwuhan anu dipelak di payun bumi. Tah ieu barudaknya
aya kekembangannya, aya daun-daunan. Tah, terus aya tutuwuhan anu dipelak di kebon. Contohna aya jagongnya, aya sampe, singkong, sampe itu anak-anak ya. Terus aya oge tutuwuhan anu dipelak di sawah, nyaeta pare ya, padi dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga tutuwuhan anu dipelak di leuweung. Nah, di leuweung itu di hutan ya, nah ya. Contohna aya tangkal jati. Tah, majeng ka mikawanoh barang-barangnya barudak. Mangga orang diajarnya ayeuna mikawanoh barang-barang. Tah, ieu contohna barudak aya tempat sare atau kulem, tempat tidur ya anak-anak ya. Kasur ya, ada ininya, bantalnya, gulingnya. Tah, ieu aya oge contoh barangna nyaeta bantal. Teras aya oge contoh nu sanes nyaeta gulingnya. Tah, ieu teh contoh barang-barang. Salajengna aya oge contoh nu sanes nyaeta tah, ieu namina teko listrik nya. Teko, poci kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya. Terus aya oge seserok. Tah, seserok itu untuk menggoreng ya, kalau mengangkat makanan yang sudah digoreng itu namanya itu seserok yang dari kawat itu ya. Ya, terus aya oge namina katel. Kalau dalam bahasa Indonesia itu wajan ya. Nah, ini contohnya ya. Terus ada juga ini untuk mengiris ya, namina teh talenan. Talenannya contoh barang-barang. Aya oge ieu namina susuk, paranti ngagorengnya. Ieu teh namina susuk. Tah, terus salajengna aya pamupus bor. Nah, biasanya ibu kan upami nyerat di bornya, upami tulisanna dihapus ngangge ieu nya dipupusna. Terus aya oge tah, ieu namina jidar. Jidar itu dalam bahasa Indonesia penggaris ya, segi tilu. Nah, penggaris yang berbentuk segitiga, jidar segitilu. Salajengna aya contoh barang nu sanesna aya di bumi, biasanya aya kursi. Tah, ini contohnya, contoh barang-barang. Terus aya oge ieu namina lomari. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya lemari ya. Nah, ini contoh barang-barang. Tah, barudak ieu teh aya kandaga kecap salajengna nya. Bilih barudak aya anu tacan ngartos harti-hartina dina bahasa Sunda, mangga ieu nya diaos. Contohna ieu aya ngingu. Ngingu itu artinya memelihara. Gaduh artinya punya. Diparaban, diberi makan. Dipikanya disayangi ya artinya. Sasatoan itu artinya binatang. Tutuwuhan artinya tumbuh-tumbuhan. Jangjangan artinya bersayap. Leuweung artinya hutan. Buruan itu artinya halaman ya. Dipelak, nah dipelak itu artinya ditanami ya anak-anak. Dihafalkan ini ya, kosakata ini, bermanfaat ini untuk belajar bahasa Sunda. Masih ada anak-anak ya. Nah, ini selanjutnya aya oge entog. Nah, entog teh bebeknya. Terus aya hayam. Hayam atau ayam. Maung. Harimau, maung itu ya anak ya. Manuk artina teh burung. Lauk artina teh ikan. Munding yaitu kerbau. Pare artinya padi.
Jagong, jagong itu jagung anak-anak ya. Sampe atau singkong. Mikawanoh itu artinya mengenal. Dan kulem atau sare nyaeta tidur. Tah eta barudak kosakata tanapi kanega kecap anu aya dina tema 7. Dihafalkeun barudaknya kandaga kecapna, mugia manfaat kanggo barudak sadayana nya. Alhamdulillah sakitu wae barudak pangajaran ti ibu dina pelajaran bahasa Sunda, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun tos ditonton videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.